Tak ayo nama dina keurang kayak Haji Mayung terpilih pan Haji Mayung ge kieu teh ya. Ayo nama reaksi anu di belakang kamerana. Jadi sarua kosong tadi nya tak gitu. Anu mau ingala. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Siap, wong lah. Semangat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ini Mas tadi Lin. Itu jadi deui. Siap. Siap. Oh, kegadang. Tapi asa tiung teh dadak kieu keun. Karena katingali teh tah. Eta na dari mancingna we ngara katingalina. Iya, Kak, eta tuh. Tah. Iya. Nah. Action. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun pisan parantos hadir di aula rumah makan lesehan Daris Mancing. Atas uleman SIM Abdi selaku ketua pemilih ketua RT 025 RW 53 Dusun Lemur Sugih, Desa Pakewuh, Kecamatan Paketro, Kabupaten Pacogregan. Dina acara sambutan ketua RT terpilih anu dilaksanakan. Lain gitu. Eta teh dipegat-pegat. Ya, nya. Kemana tadi teh? Nembe ka mana? Tah tinggal ieu tah dina acara. Dina acara jadi penegasan lain dina acara lain tinggal yuk. Nada nanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun ka ibu-ibu, bapak-bapak anu parantos hadir di aulana rumah makan lesehan Daris Mancing atas uleman SIM kuring selaku ketua pemilihan ketua RT anu dilaksanakan ku urang kamari. Nah, alhamdulillah parantos terpilih nyaeta Bapak Haji Mayung. Tah gitu Bapak Haji Mayung. Kan kok langsung protes. Jadi intonasi. Nah, dari intonasi disebut nate ritme naon nah. Nada. Jadi saksanajan maca, maksudna sanajan maca itu. Ayeuna mah maca kieu nya. Hatur nuhun pisan parantos bapak-bapak, ibu-ibu. Ieu teh bapak-bapak aing mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hatur nuhun pisan terus ke sok bapak-bapak. Bae, tuh bae. Tinggal cemana? Habisin ke poho deui. Mending tulis di data. Bapak dua lain. Bapak nah gitu. Ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hatur nuhun pisan. Parantos hadir di aula rumah makan lesehan Daris Mancing atas uleman SIM Abdi selaku ketua pemilihan ketua RT 025 RW 53 Dusun Lemur Sugih, Desa Pakewuh, Kecamatan Paketrok, Kabupaten Pacogregan. Anu alhamdulillah dina acara ieu urang bakal ngadangukeun sambutanana ketua RT terpilih nyaeta Bapak Haji Mayung. Ngan memang itu kurang jelaskeun bae lah di nyaman miluan acara ieu. Dina acara sambutan ketua RT terpilih kuna teh langsung di dieu teh Bapak Haji Mayung ulah dinten kamari. Dina acara sambutan ieu terpilih. Bapak Haji Mayung langsung dia nya. Dina ya coret atuna ya. Cok. Dina acara sambutan ketua terpilih. Ketua RT terpilih. Cok. Terus coret deui kan. Langsung kedikan Bapak terpilih Haji Bapak Haji Mayung. Tangke urang kan protes. Urang kan protesnya, protes. Tah. Waktu seumur anu tadi dijawab teh, punten Pak Haji gitu nya, punten Pak Haji Mayung gitu. Tangke kan urang nyebutan cek di dinya teh waktu sinarang tempat dipersilahkan kepada Bapak Haji Mayung anu tadi teh gitu. Anu tadi teh sok. Terus kuwi. Oke siap. Jadi ieu naon atuh disebutna teh eta teh euy?
ritme